Sadaacan ngawitan kana video ieu, tong hilap like, komen, share, sareng subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun, nami abdi Labibah Kamilah, mahasiswi jurusan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dina video ieu, abdi bade nyaritakeun salah sahiji mitos anu aya di daerah Soreang Kabupaten Bandung, nyaeta mitos Batu Goong. Sadaacan nyaritakeun mitos Batu Goong, saena hayu urang ngabahas heula naon ari mitos teh. Mitos atawa mite nyaeta rupa dongeng anu nyaritakeun lalampahan hiji jalma sareng ku masyarakat sok dianggap karamat. Carita nu aya dina mitos miboga latar jaman baheula anu ngandung tafsir ngeunaan alam samesta sarta makhluk anu aya di jerona sarta bener kajadianna eta carita. Batu Goong mangrupikeun batu gede anu letakna aya di Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Asal-usul batu ieu dingaranan Batu Goong karna saur kolot baheula batu ieu teh upami wengi-wengi osok ngaluarkeun suara goong atanapi gong. Goong teh nyaeta mangrupikeun salah sahiji waditra takol dina perangkan gamelan, pelog, salendro, atawa degung. Fungsi goong dina waditra teh nyaeta minangka panutup nada. Salah sahiji alasan naha Batu Goong dianggap mitos ku masyarakat sekitar karena kapungkurna batu ieu teh sok ngaluarkeun suara gong tea. Nu mana goong teh ngandung unsur mistis karena waditra ieu osok dipake pikeun ritual, pupujian, atawa upacara adat. Nu mana hal eta teh sok dikaitkeun sareng hal-hal anu gaib. Sami sapertos batu-batu anu sanes nu sok dianggap mitos atawa karamat, Batu Goong oge saurna teh patilasan tempat tapa jalmi-jalmi di zaman baheula. Sadaacan Batu Goong ngahiji sareng pemukiman warga sapertos ayeuna, batu ieu teh kapungkurna dikuliling ku sawah, nu matak nambah rasa sieun nalika urang ngalangkung ka sakitar batu eta. Tilu batu, tapi kusabab ayeuna Batu Goong ngahiji sareng pemukiman warga tea, dua batu katutup sahingga mung katinggal aya hiji batu anu gede. Dina batu ieu aya tulisan. Tulisanna teh kaetang enggal keneh nyaeta di taun 2008. Tulisanna teh sapertos kieu. Mengenang ide Bung Karno, Jati kasilih ku Junti. Dulu sawah babeh, kini sawah bapak, jadi ruko dan pabrik. Dulu tanah air ku cinta, kini tanah air ku Cina, jadi villa dan aqua. Gimana nasib cucu kita kelak? Tulisan dina batu eta teh salah sawios kakhawatiran atanapi rasa kasihan warga pribumi. Sapertos dina kalimah Jati kasilih ku Junti. Eta teh mangrupikeun paribasa Sunda anu hartosna pribumi kaelehkeun ku pendatang. Dina kalimah dulu sawah babeh, kini sawah bapak jadi ruko dan pabrik. Eta oge mangrupikeun ungkapan rasa sedih karena sawah anu di daerah Batu Goong teh tos ngirangan, tos nyakedikan. Kusabab sawah-sawah tos dibangun jantan ruko sareng pabrik. Sareng dina kalimah, dulu tanah air ku cinta, kini tanah air ku Cina jadi villa dan aqua. Nah,
Eta oge mangrupikeun ungkapan rasa sedih warga sekitar karena tanah daerahna anu dipika cinta dipeser ku orang Cina kangge dibangun villa. Ungkapan dina kalimah terakhir anu ditulis dina eta batu sapertos kieu. Gimana nasib cucu buyut kita kelak? Si penulis eta batu kasieunan, sawah seep, tanah seep, sieun pribumi eleh ku pendatang, hariwang, jati kasilih ku junti. Panginten cekap sakieu nu ku abdi tiasa dicaritakeun ngeunaan mitos batu goong. Saninten buah saninten, saninten di kalapaan. Hapunten abdi hapunten, bilih seueur kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.